Dek, ari mana kan gitu wae. Geus apa beres ya teh? Nah naon gitu? Dek aya tamu ka imah. Tamu. Kayak sahi deh mah. Calon bapak maneh. Heeh. Dek, ari boluna piring beras ya dahareun ku maneh. Tentu nggak ada arbo lu orang mah. Terus ke mana atuh? Meni bayar tinggal bubukna. Ah, atuh. Dek, ari mana nah aku ari make di daang. Teh, sahan modar kayak Ali. Yang udah hentu ya kayak Ali. Nah ke mana tuh ari teh di daang mah? Nah aja ada teh mah meuli sakantong. Dang tungguhan tamu. Ribet di tempat tinggal kantongna. Ah, teuing atuh. Urang mah teu ngadahar kayak Ali. Boki gah henteu kayak Ali. Dek, ari siap ku teu mikir. Yo, indung teh ngahaja nyeun agar teh keur nyuguhan. Der, ku sia malah diciwitan kitu. Sahan nyewitan ager. Ari geus kesaha deui. Nya teuing atuh. Mak mangan hayo we uding teh ka urang. Dapur maneh hungkul nu aya di imah mah. Kuberit meureun mah. Heueuh suganya. Mata ge geura make ieu tah. Ngara teh kuberit wae. Naon eta? Uniclean Aromatic Spray pengusir tikus. Ini adalah spray pengusir tikus yang ramah lingkungan, yang aman, efektif, dan juga wangi. Cara pakainya, semprotkan ke area yang kerap dilintasi tikus, dan ulangi penyemprotan pada bagian yang sering terkena air. Selain baunya segar, spray ini juga aman jika terkena kulit. Pokoknya, rumah kita jadi lebih terlindungi dari serangan tikus. Untuk pemesanan, klik keranjang kuning. Mak, mana tamu teh datang-datang? Teuing atuh. Bangun mal jadi da ka dina oge. Aha, Jelema na ge ting ka mana? Leungit. leungit ka mana? Cokot berit. Ibu punten bade naros. Upami Bumina Butia paling mananya? Butia. Nya. Oh, tadi malih dinya. Oh, nya atuh Bu, atur nuhun nya. Heula. Ieu ti Bang Amok sanes. Mohon Bu, di koperasi. Ibu Tia nginjem duit. Nya atuh Bu. Sabaraha jawabna? Gede tuh. Privasi atuh Bu eta mah. Teu meunang di beja-beja. Si Bang kitu ge meuni banget. Teu da tekenging Bu. Tekenging di wartos-wartos. Lancar tuh mayarna. Lancar. Banyak. Lain eta duit yang mayarna ti mananya? Datara anu saha teh. Duka tuh Bu. Berarti bener ieu mah beja cek batur. Cenah mah Butia jeung salakina teh ngingu tuyul. Kira aku itu ya Bu. Hari di bejaan teh. Nya atas satu Bu. Abi balik ka Butia heula. Geus kaburu sonten. Kehola. Eta lamun bayar, duitna bau tuyul tuh. Nah, ari si Ibu. Nya duka tuh. Ditara ngamuan duit abi mah. Ari mayar mah langsung ya ditampi. Lain di amuan atuh. Kadi heula. Naon deui Ibu? Lain eta Ibu Tia nginjem duit, dipake jang meuli naon cenah duitna. Nya duka Ibu ah. Sanes urusan abi eta mah. Mending hara Robinya kana nginjem duit teh. Tuyuhan aing mah karudet-rudet. Nyantos satu Bu, abi balik ka Bumi Butia heula. Engke heula atuh. Ya Allah ya Robi. Naon deui Ibu? Eta dina keresek naon? Oh, sampo Ibu. Sampo naon? Alus tuh. Sampo natur Ibu. Nyali satu. Ini adalah sampo dengan kandungan ekstra ginseng yang dapat membantu merawat kekuatan akar rambut sehingga rambut terlihat bersih, sehat, dan juga kuat. Sampo Natur telah teruji secara klinis dapat membantu menghilangkan kerontokan dan memperkuat akar rambut dalam 14 hari dan juga memiliki kemasan baru yang lebih lucu dan juga kece. Samponya bisa dibeli di official store Back to Nature. Nyantos satu Bu, abi balik ka Butia heula nya. Engke heula. Astagfirullah. Naon deui Ibu? Eta ada nginjem duit angsulanna gede tuh. Teu gede Bu, ringan. Oh, abdi gerek nawut atuh. Kunaon Mak? Mak, kunaon? Mama asa inget wae ke bapak maneh. Ih, ari emak. Geus atuh Mak, tong diinget-inget wae si bapak mah. Si bapak mah geus bagja jeung pamajikan nu ayeuna. Geus tong diinget-inget wae. Teuing atuh, da asa inget wae emak mah. Geus lama tong diinget-inget wae. Mak ge kudu move on. Neangan deui we nu leuwih ti si bapak. Di pikiran teh mah matak botak sirah oge. Mun tempo eta buuk tika geus rontok kitu. Ngapoengan hayo we nya kudunya bukan buuk deui mah teh. Heueuh nya, buuk oge ti karontok kieu. Nya heueuh atuh. Mata ke geus lah, tak sok di pikiran wae. Geus, tah eta buuk rata rontok make ieu. Naon eta? Natur. Natural Extract Hair Tonic. Ini adalah hair tonic dengan ekstrak ginseng yang dapat menjaga kekuatan rambut agar tidak rontok. Rambut akan menjadi sehat dan juga kuat. Aplikasikan Natur Hair Tonic pada rambut yang sudah bersih dan dalam keadaan masih basah. Pastikan kalian sudah menggunakan sampo sebelum menggunakan conditioner dan hair tonic ini. Tuh, da mama ngan hulang-hulang wae gini. Atuh da inget wae sia teh. Nah naon kitu nu matak mah inget wae kasih bapak teh.
Bapak mana teh masih keneh boga hutang ka emak. Hutang? Hutang urut naon mah? Urut nalangan meuli udud. Naik ka mana maneh? Rek lari pagi. Segala lari pagi pas jelema bohongan we sia. Kendai emak, ngaraya kegiatan isuk-isuk teh. Esuk-esuk mah barang gawe di imah. Lain utrak-atrak teu puguh. Kan ngarah sehat atuh emak. Barang budak di imah teh mah sehat atuh. Baslah, tak kudu lari pagi. Tampukkeun teh dun mangahar teu barala. Era nek aya tamu. Ah, da percuma atuh mah disapukeun oge. Bakal murudul deui eta mah. Pan nyaho tangkal eta mah daun age geus sarontok. Siga buuk mak tah. Gagah sia. Pas teu rontok buuk mama. Wah, pokoknya make naon? Make perawatan rambut dari Natur. Ini dia produk perawatan rambut dari Natur dengan ekstra ginseng yang dapat membantu mengatasi rambut rontok dan merawat kekuatan akar rambut yang terdiri dari sampo, kondisioner, hair tonic, dan vitamin rambut. Habis sampoan dan pakai kondisioner, gunakan hair tonic ketika rambut basah. Lalu gunakan vitamin rambut lalu aplikasikan secara merata. Sampo Natur teruji secara klinis dapat membantu memperkuat akar rambut dalam 14 hari. Untuk produknya bisa dibeli di official store Piktu Natur. Wes buru kan itu gara sapu heula. Mangre aya saha kitu ka imah? Yang aya tamu. Heueuh, saha? Calon Bapak Tere. Cuk, tulungan abdi lah. Tulungan naon, Je? Abdi parkan nyesa itu da tulung pangbelaskeun saeutik. Bisi bau dicingkeun mah. Nah, cere ka mana gitu? Eta digoroan ku PRT. Eta buru-buru kudu ka imah. Teh nek naon atuh? Oh, nyahe gitu. Kayak dipangbilaskeun aya saeutik mah. Heueuh tulungannya. Heeh. Saeutik. Cuk, tulungan lah. Tulungan naon deui? Anter yuk meuli bahan kue. Ah, can mani, Je. Sagala mani atuh. Wes sakitu da kadinya. Oh, hayu atuh. Wah ayo buru. Ka mana di cenah? Ningalilahkeun. Ce, buru atuh. Ya atuh nangan heula helm. Ah, sagala make helm atuh. Geus we abi wungkul make helm mah. Bisa aya polisi kayak ditilang deui. Polisi di Ciherang mah. Da lain ka Cihera. Ka mana tuh? Ka Tasik. Hah? Cek, Naon, Ce? keur naon? Keur ngadaweung. Cere ka mana eta? Ek nyabanya eta. Oh, Lain cek tulungan lah abli. Poe ayeuna teh nek aya nu nagihan ka imah, ari taun duitna eueuh receh. terus Enta tulung atuh pangnalangankeun heula. sabaraha gitu. Ah, da teu pira. Abdi eueuh receh ieu teh. Duitna goblegan wungkul. Oh, heueuh atuh. Kendai ke ku abi di talangan heula. Si eteh-eteh nu aya karangan di dieu pan. Heueuh, Heueuh he gatuh. tuhunnya. Heeh. Ah, siga itun. Tah, Pada ka Cemarimar. Muhun, kamana Cemarimarna? Nuju nyaba si Ece mah. Oh, nyaba. Tapi tadi tos talata ka abi saurna pamayarkeun heula. Sabaraha kitu artosna? Oh, 500.000. Hah? Geuning ageuh. Muhun da sakitu. Cenah tadi saur si Ece teu pira. Nyameureun bagi si Ece mah artos sakitu teh teu pira. Geus teu balik deui wae si Ece mah. cek tulungan lah. Mung ah. Buru atuh cek. Ece mah ti kamari ngan teu balik wae. Moal ih. Ayeuna mah teu pira da. Teu pira. Nek naon gitu. Pangamputkeun calana budak saeutik. Ece mah sok rapi geuningan. Gusti nu agung. Geus we atuh biceun calana geus kitu mah, Ce. Sakitu loba duit oge Ece mah. Geus we atuh pangmeulikeun di nu alus. Ari meuli baju budak nu alus di mananya? Meuli baju budak nu aralus mah mending di ditu, Ce. Di DNW Baby Collection. Wah, heunya. Heeh, sateh. Di DNW Baby Collection menjual berbagai macam jenis pakaian bayi dengan kualitas terbaik dan harga yang sangat terjangkau. Bahannya yang halus dan juga lembut cocok sekali digunakan untuk bayi. Karena kelembutannya akan memberikan rasa nyaman pada kulit bayi. Tersedia berbagai macam model pakaian dengan pilihan warna yang sangat lengkap. Dan tentunya dengan motif yang sangat lucu-lucu. Selain itu, di DNW Baby Collection juga menyediakan berbagai macam perlengkapan bayi seperti bedong bayi, handuk bayi, gendongan, sofa, tas, perlak, sepatu, dan aksesoris lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Jadi gak usah bingung lagi kalau nyari baju anak ataupun perlengkapan bayi, karena semuanya sudah tersedia di DNW Baby Collection. Pan Ece geus ditulungan wae ku abi. Tah, aya nama bagian abi nu ngenta tulung. Ngenta tulung naon kitu? Pang mentakeun nomor Kang Asep lah. Jang naon? Jang PDKT, Ce. Abi resep ka si eta. Abdi mah soga nomor saya mah. Wah, heuh nya. Menta tuh. Ah, embung ah. Ih, nah,
Soalnya abdi ge bogoh. Bruh.